Ngomong. Kada hilap. Subrek. Subrek. Tah. Naon atuh? Urang makan anjing maneh. Makan naon? Nah, ninjak di kotok buat cengke. Atuh eta teh apa urang mah? Taluk. Tahu. Taluk. Mun sia ninjak duit sama cengke. Ya moal. Paling angge ngomong. Eta teh rezeki anak soleh. Goblok. Bruh. Naon? Ulang-ulang gitu teu pararunggu. Cing urang sambeutkeun dah. Ya naon? Euy, teu ulang bah euy. Ulang naon? Ulang lieur mikiran hirup. Yo, dengon urang. Naon? Perbaiki sholatmu. Allah akan memperbaiki hidupmu. Terus ya, kadang-kadang tapi yo. Dengar. Ya, guys. Naon deui? Yo, naon bedana? Dompet aja loket. Urang ketebak aya mah lah. Naon? Ari dompet mah penting nyimpen duit, ari loket mah penting nyimpen aji. Siap, bener gak? Ayo tolong urang apa maneh? Aing. Bruh. Bang, naon? Dia yang batuk, oi. Pesan obat. Ngas. Nah, kunaon gitu? Asa kena kayak ngarambok obat mah. Bruh. Obat naon? Komik 2 pak. Goblok. Anjing kasar.